Osok ngomongkeun Pak RT. Cing mana jalmina. Tak cirian Pak RT anu sok ngomongkeun ulah dibere deui. Satuju. Osok nyarioskeun paku. Matak cirian paku nu sok ngomongkeun ngagoreng kubu ulah dibere deui. Satuju. Biasana nu tara nyarioskeun kaawonan RT jeung RW jeung kubu mah para ajengan matak nu cocok meunang bantuan mah. Satuju. Ulah sirik lamun ajengan karenging teh Ibu. Kali deui nini nu di samping pamugi leungit kapusing. Amin. Wanoja di kabaya pamugi tambih marulya. Amin. Ibu-ibu nu ditiung pamugi leungit kabingung. Amin. Bapak-bapak nu di kopeah pamugi leungit kasusah. Amin. Atuh lamun aya nu teu di kopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Aya nu teu di kopeah aya. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana wa ballighna mugi Rabbi ngabarakahan dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Rabbi ngabarakahan dugikeun kana Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tamat ngawarsalamna kalan ikhlas, ibu-ibu mudah-mudahan sing arawet anom. Bapak-bapak mudah-mudahan kenging nu anom. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma hdina warhamna wa barik lana bil Qur'an. Allahumma barik lana
Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana mugi Rabbi ngabarakahan dina Rajab sareng Sya'ban mugi Rabbi ngabarakahan dugikeun kana Ramadan sakali deui Ibu Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana wa ballighna mugi Rabbi ngabarakahan dina Rajab sareng Sya'ban mugi Rabbi ngabarakahan dugikeun kana Ramadan amin ya Allah ya Rabbal pupuhu batur salembur anu pangkatna rada luhur dibandingkeun gubernur ngan hirup teu makmur unggal isuk nangkep putusna Bapak Kepala Daerah tingkat 7 anu tos diberi teu bireuk deui kersana Bapak RT aya Bapak RT gugup ripuh raja numpuk sangsara rejeng balangsak rejeng balatak eta suka duka jadi RT datang raskin eta RT sok pusing datang bantuan eta RT sok soak kudu ngomongkeun kudu teu kabere sok ngomongkeun Pak RT cing mana jalmina datang cirian Pak RT anu sok ngomongkeun ulah dibere deui satuju osok nyarioskeun paku matak cirian paku nu sok ngomongkeun ngagogoreng kubu ulah dibere deui satuju biasana nu tara nyarioskeun kaawonan RT jeung RW jeung kubu mah para ajengan matak nu cocok meunang bantuan mah satuju ulah sirik lamun ajengan karenging teh Ibu Bapak RW nu teu era nyontoan gawe sok sanajan gajina teu pati gede Bapak punuh anu naon Ibu saya nulin tuh ieu madanya anu lungu Bapak kuwu anu pinter mangku pinter ngarau para kiai anu teu pakia-kia sinareng batur salemah cai para ajengan anu teu takabur di ajeng-ajeng dinariungan mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu aya ya teh? Aya. Nini-nini aya? Aya. Aki-aki? Aya. Parawan-parawan aya? Aya. Second aya second. Komplit dengannya.
Nini nu di samping pamugi leungit ka pusing. Aminan atuh Ibu. Sakali deui nini nu di samping pamugi leungit ka pusing. Wanoja di kabaya pamugi tambih marul ya. Ibu-ibu nu ditiung pamugi leungit ka bingung. Bapak-bapak nu di kopeah pamugi leungit ka susah. Atuh lamun aya nu teu di kopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Aya nu teu di kopeah aya. Cing atuh anu Bapak sakali-kali marojabang setahun sakali kopeahna. Tapi sok sanaos mastakana teu di kopeahan. Dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu Maha Murah pamugi nu teu di kopeah ge sing kenging kabungan. Ya Rabbal alamin. Sae eta doa sae. Mudah-mudahan doa abdi sadayana dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Tekaraos ibu bapak sadayana ayeuna tos nincak kana sasih nu mulya, sasih nu agung, buktosna sasih Rajab. Mudah-mudahan Allah teras-terasan maparin kabarokahan kanggo abdi sadayana. Ai dina Rajab teh tos pada uninga sadayana nyaeta sasih Rajab teh sasih di Isra sinareng di Mi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yakin Isra Mi'rajna Rasul? Percanten. Lamun ibu hirup nuju zaman Rasul percanten moal bakal terjadi na Isra Mi'raj. Lah, araya ibu ieu teh. Ari peristiwa Isra Mi'raj teh dengan ibu mung sawengieun kirang sawengi ge. Padahal teu acan aya kendaraan nu kos ayeuna bermotor da kapungkur mah kekendaraan ge bermodal. Naon teh aya onta, aya kuda. Cobi bayangkeun ti Mekah ka Masjidil Aqsa upami kumapah teh mang sasih-sasih komo kedah ka Sidratul Muntaha mah duy ka ayeuna ge acan aya nu mampuheun ningan jalmi teh. Sok sanajan alat canggih. Lamun urang hirup di zaman Rasul percaya ke Rasul kitu. Aya dua kan ibu, jalmi teh ketika Rasul witi Isra Mi'raj teh aya nu percanten, aya nu henteu ngan lolobana henteu. Ketika ku Kanjeng Rasul ieu abdi teh wengi teh Isra ti mana? Cenah ti Mekah ka mana? Ka Masjidil Aqsa. Terus abdi ti Masjidil Aqsa diangkat dinaikkeun ku Allah ka Sidratul Muntaha langit ka-7. Kanting yang serikeun ka Rasul. Cing cenah Muhammad, angkatkeun sampean anjeun nu hiji diangkat ku Kanjeng Rasul. Lamun ayeuna mah disipi orang naon? Naon upami ngangkat hiji teh ibu disebutna teh jengke. Cing angkatkeun deui nu hiji deui Rasul Muhammad. Atuh cenah pame diangkatkeun duanana mah geubis abdi teh. Ting nyeung serikeun. Atuh rek percaya kumaha kami ka anjeun da geuning teu bisa ngapung anjeun teh. Rek langit ka-7 kumaha ka Sidratul Muntaha kumaha. Ting pada nyeung serikeun kitu ibu. Duka urang ge upami kapungkur tapi urang ningali we kana kawasana Allah Subhanahu wa taala. Da Rajab teh 3 huruf saur para ulama hiji ro-na teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua jim teh disarengan ku malaikat Jibril alaihi salam. Nu katilu ba na teh buraq. Rasul naik kana buraq. Dina kitab Duratun Nasihin ibu, ari buraq teh langkung ageng tibatan himar. Keledai, terus kuninga keledai. Dah siga kuda ibunya keledai teh. Mung ageng naonna? Ceulina. Kitu dah. Oge langkung alit tibatan bigol. Duka nu kumaha bigol da kitu terang. Manawi ibu terang ka dulurna bigol? Ha gitu. Terus dina pipina sami sapertoskeun jalmi.
Eta buruk teh buntut sareng sukuna siga onta, kukuna siga sapi. Teras eta si buruk teh ngagaduhan jangjang da matak tiasa naon, ngapung tiasa hiber. Cepatna eta buruk lir ibaratkeun kilat, matak dina surah Al-Baqarah aya kalbarki. Barki teh naon? Kilat. Kan kilat cepatna ge luar biasa, Ibu. Tah kecepatan itu luar biasa gitu. Langkahna eta buruk sajauh mata urang ningali. Ai ti dieu katingali ka Singaparna. Upami ka mau reja upami tinu urang luhur maka tingali nya Singaparna teh. Tah si langkahna teh cepet pisana. Ceuk syariat mah nya keyakinan we terjadi Isra Mi'raj teh upami ningali kitu. Tapi da marana teu percaya teh. Tapi para wargi sadayana urang mah da gaduh Allah sing percanten ka Allah dina salat ge geuningan Allahu Akbar. Allah teh maha naon? Maha agung, ngangona ge isim tabdil, ngagungkeun ka Allah. Yen teu aya deui nu langkung agung tibatan saha? Allah. Kieu atuh urang logikana, Ibu. Kan aya makhluk langkung alit tibatan urang. Aya teu? Aya. Naon badan alit tibatan urang? Sireum contohna. Upami sireum angkat ka Singaparna kintena dugi 5 menit moal. Dugi moal? Moal. Rasul ge kitu, Ibu. Cek syariat moal upami kedah mapah mah ti Masjidil Haram ka Masjidil dina jangka sawengi terus ka Sidratul Muntaha. Tapi sireum tiasa oge ayeuna angkat ka Singaparna kul 5 menit. Lamun kumaha? Lamun ku urang we dicana kitu ngalangkungan naon? Motor dugi 5 menit si sireum ka Singaparna. Dugi. Tah kitu Allah ge. Ya Muhammad kaula teh agung kalem we da kaula langkung luhur tibatan anjeun langkung kawasa tibatan anjeun. Aya tah kendaraan ngalangkungan naon? Buruk. Muhammad gampang ti Masjidil Haram ka mana? Masjidil Aqsa. Ku kaula makaton diecagkeun eta sedugi deui. Teras di Masjidil Aqsa diangkat ka langit babari da cek kaula teh kaulana naon? Akbar agung. Gitu, Ibu. Matak sing percanten sing yakin Rasul teh diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku saha? Ku Allah Subhanahu. Matak bahasana ge sanes mapah tapi diberjalankeun Rasul teh. Ku saha teh ya? Ku Allah ngalangkungan makhlukna nyaeta buruk teh. Ayeuna teh sasi Rajab, leres? Sasi Isra sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad direncangan ku malaika. Kata lari, Bu. Ayeuna teh sasi Isra sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad direncangan ku malaika. Sing yakin kan? Teraskeun eta Ibu. Aduh saeureun guru-guru si Mardi. Teraskeun ini. Teras para wargi sadayana diantawisna ketika Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala ningal kaindahan aya kuburan nu seungit. Salah sariosna nya waqtas Rasul Isra Mi'raj ningal kubur anu hebat
Seungitna kacida nikmat matak betah mun dilihat gitu. Ningal kuburan nu hurung mancur bari seungitna luar biasa nuju Rasul Isra. Ibu kantos ngalangkung ka Sodom aya sugan aya seungit-seungitna di kuburan Sodom. Paling seungit ge aya senujang seungitna Melati. Meureunana aya naon? Ibu upami seungit ngang seungit Melati meureunana aya naon urang mah? Tak kitu urang mah. Mohon gitu orang dia sami gitu. Meureunana cenah jurig teh reseupeun nganggo minyak wangi Melati meureunana kitu mah. Duka sok ibah, duka tarakan urang mah sok nyangka we ka jurig teh kan gitu. Kanjeng Rasul ketika anjeunna Isra Mi'raj ningali kuburan nu kacida seungitna ditaros ka malaikat. Ka malaikat Jibril itu teh cenah naon? Kuburan saha? Dibaler ku malaikat. Saur Jibril eta kubur Siti Masyitoh ka masyhur kulawargi anu syukur zaman Fir'aun nu kufur. Eta teh makamna Siti Masyitoh ya Rasulullah. Saha Masyitoh teh? Siti Masyitoh teh eta nu nyisiran budakna si Fir'aun laknatullah. Hiji waktu Siti Masyitoh teh ibu nuju nyisiran murag sisirna refleks tah sinawana lisana ngaoskeun bismillah. Bismillah ta'isa Fir'aun kalawan nyebat jenengan Allah cilaka kamu Fir'aun gitu tak kakupingan ku sahana ku budakna kanu disisiran lagi saha budakna ses Fir'auna cek budakna teh nyebat tahu namanya masih tahu Allah saha Allah teh Pangeran Abdi, Pangeran Anjeun jeung Pangeran Bapa Anjeun. Wawanianan wani-wani ngaku Allah sebagai Pangeran Anjeun. Akukeun hiji-hijina teu aya di pangeran kecuali Firaun cek eta budakna. Ku keyakinan hatena mantap dina hatena tetep ibu tetep abdi mah iman ka Allah, Pangeran Abdi, Pangeran Anjeun, Pangeran Bapa Anjeun. Saur saha? Siti Masyitoh dibejakeun ka bapana akhirna singkat ceritana ibu eta Siti Masyitoh jeung budak-budakna malihan putrana anu naon anu nuju di ais keneh ibu anu nyarioskeun nuju yuswana 7 sasih keneh nuju meujeuhna 7 sasih teu ngareuceuk gaduh abdi murang kali tos resepnya ningan 7 sasih. Wayahna gara-gara eta Siti Masyitoh imana ka Allah teu percaya ka si Firaun mah mung ibadah ka Firaun mah da ngakukeun pangeran teh si Firaun. Akhirna eta Siti Masyitoh jeung palaputrana dikumaha digolak dikulub dina naon pamema katel nu agung kitu ngagolakna naon cai hiji-hiji diundi ku budakna heula nu pangageungna Celung anclung ke ternyata kekuatan budak ibu nu alit kene imana ka Allah luar biasa. Celok ku eta teh budak teh mempertahankeun keimanan. Tiba saatna Siti Masyitoh bari ngagendong sahana murang kalih nu kadua anu yuswa 7 sasihan teh rada ragu tah. Raguna teh sanes pedah ragu hoyong iman ka Firaun sanes ngalesotkeun keimanana tapi nya karunya ka saha ka budak. Tapi kawasaning Allah Subhanahu wa taala murang kali mun nemekane alit kitu neme sabaraha sih biasanya rios dikersakeun ibu. Ma berencana sing sabar
emak teh aya dina jalan kabeneran. Tong sieun masing kuat keimanan emak teh kitu cek budakna ibu. Budak aya mah kan teu acan tiasa nyarios acan ieu susah kitu mah nya. Kadang neme 3 tahun 2 tahun neme tiasa naon teh nyarios teh kadang nyariosna ge kancing coplok ningannya barudak ayeuna mah tos palalinter ningannya. Subhanallah. Kade atuh ibu ya. Mamatahan teh sing leres ka saha teh? Ka budak. Nu tadina ragu si eta Siti Masitoh dan ningali murang kali ge mangga teh mah urang ngajlok we kana naon? Kana cai teh urang dikulub sasarengan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sakingnya ahna Allah Subhanahu wa taala ningali Siti Masitoh mempertahankeun kana keimananana nu ditingali teh saneseuneun atanapi cai nu ngagolak katinya teh indahna surga. Jelok we putrana sareng Siti Masitoh ngancluk cek ningali dohirna bangsa Firaun jeung bala tantarana mah hancur tak saha teh Siti Masitoh teh. Tapi pada hakikatna mah Siti Masitoh mah senang sareng pala putra. Eta teh melaan keimananana dina hate. Matak sing kuat ibu. Kan zaman ayeuna namanya keimanan teh seueur goyahna kitu. Kade atuh ibu bapak sadaya sing kuat sadaya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sing janten emutan kamari dengan aya gempa di mana? Di Cianjur, nguping wartos teh dingannya aya lembah nu paranti ngakristenkeun. Kan kitu ibu. Janten duka di mana? Di leuweung cenah tempatna. Dibayar ku mih, dibayar ku artos, dibayar ku beas asal asup kana agama gitu. Mempertaruhkeun keimanan ku haliah dunia. Kade urang mengulah kitu. Perih sakumaha perihna, lapar sakumaha laparna, ulah mempertaruhkeun keimanan jeung kaislaman. Eta kunci pisalameteun dunia sareng di mana teh? Di akhirat. Ningal dina kitab Muhtarul Hadis ibu, tepati-pati hiji jalma bakal asup ka surga salami teu musyrik ka Allah Subhanahu. Sok sanajan di dunyana wa in zana wa in sarqa, tukang zina sareng tukang maling di manana teh? Di dunyana. Tapi ketika maotna manteng hatena ka Allah, teu musyrik ka Allah, yakin aya jaminan surasul dakhalal keber ka surga. Mata kade atuh ibu bapak sadaya. Atuh dina urang simpulkeun hikmah tina Isra Mi'raj ayeuna sajabina ningalina kawasana Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan diisrokeun sareng dimi'rajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji kisah nu mempertaruhkeun keimanan, ternyata dibalas ku Allah ku kasayan bujang-bujang di akhirat. Di dunia keneh ye tos ditinggalikeun kasayanna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadayana ku ngalangkungan ku hadir di pangaosan dina ngarayakeun peringatan Isra Mi'raj ieu sing nambih kakiatan iman ka Allah Subhanahu wa taala, oge tami semangat dina ngalaksanakeun ibadahna, oge sing jantenkeun jalmi-jalmi ahli takwa, janten-janten jalmi ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Sakitu anu tiasa dadogikeun neda agung sihapunten tina saneskanten kakirangan sareng kahilapan leresna ti Allah Subhanahu wa taala, lepatna tina kakaluhuran sim kakaliruan sim abdi sareng kelapatan sim abdi. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.